darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ya Allah ya Rabbi. Tenang mah, tenang kula geus diaji kabeh ku kula. Pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah. Aya tauhidan di hidup kudu jasa mah tekan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna. Abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna. Abdi mah hayang kuat nu pangkuatna saha Gusti Allah penta kanu pangkuatna. Hayang naon penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang cisoka mah menta kamomonon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah. Suka Gusti Allah. Adi susah Allah. Penta ka Gusti Allah sugih nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah. Nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu. Belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan ki Nurjaya ti teh kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis beres dicabut. Tah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah diaku ilmu teh urang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abu Yardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abu Yardani kula eta mengobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanya nama tolol meureunana mamaca kutu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa tak di Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh meunang ngadidik Abu Ya Ardani istimewa dan mantak berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardan ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Ruparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam ya dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat, khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi. Salah, Kiai Haji Subandi. Hampura loba kasalahan, nu lain kiai di kiai-kiai, nu kiai asli di lain-lain, nu tadi mah lain nu teh lah. Oge ka para aparatur pemerintah, nu alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah, simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan orang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah, di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, bung ka ditu ieu ceuk kula polisi ge jelema." Ceuk emang jelema. Jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin, tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres, urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia, nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua,
jadi polisi modar, jadi masyarakat koit saruha kabeh kiai geja pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kena terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero. Maksudna lebaran Rebo si masuk kaju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Quranul Karim urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal, teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kos cerik mun urang ngadenge ye ge Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah Karim, lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeulumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimene gewe. Ya pada jepretan lah dijepretkeun set blek kana seuleuh ku sakitu ngagedurna dikitab ku Gusti Allah, ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei seuleuh awas ya cek Gusti Allah,
sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda tiis maneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis luar biasa bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alabatan di AC kuari ge lamun anu HS ieu katurunan Nabi Ibrahim ge kuari katurunan Nabi Ibrahim Masya Allah kari di samping HS sare tatangkalan jara radi nungaran anggur nungaran apel nungaran jeruk berbagai-bagai bubuahan Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di padang hes eueuh komo tatarina Allah mah atuh Allah bae geus nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung kula jelakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeulem tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabaraha tahun entah sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ke Suriah ke Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim itu loba pamenta rabbi habni minas solihin Gusti
di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tuntung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti, abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah, jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiai na teh geus acak-acakan, kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara, kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara, nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Canu mimilu jadi jurig, mantek kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama aing mah toser doang, ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig ya nama, TNI jadi jurig ya mah, emang jurig negara ya nama, atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai gen sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acakan. Inilah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran, aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali, jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang sadat. Kiai baheula nu asup ka Golkar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan, atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bagi geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, kiai, cau. Au. Nah, barang kukurang geus servis, wari bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus di servis we. Cau. Ki Wahab mah, wari ge cadel kene lau nya mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung, istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Ngan pada ubuntutan doang.
atau tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari waduh kaset ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga nu nyebutkeun teu kasep timimiti tarangna halisna irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu penasaran hayang nilik Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kaya masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut aja pede lapar malah keluar pereup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi gulamin halim fabasyarnahu bi gulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi gulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa ti bendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah kali lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda lain hese deui cak urang Jogja wah seda geus leuwih ti hese teh berarti teh dina hudangna Masya Allah teu daek mandi tedek mandi pugu ngising calana geus tedek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun henteu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka mah di Cisoka geus gede ge tedek mandi tolol geus tolol aki-aki ge tedek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk darek budak mandi sanajan ceurik-ceurik ge di Cisoka mah kolot tedek mandi Masya Allah mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancap titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan
datang ke malaikat kagetan malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dia di Belaraja lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Belaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka nu ieu mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on juku nyana ditusukan digarang ya Allah kedatang ka beuteung jadi ceuhil doang tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh ki ato ki Amir teh eta tega bagi doon Masya Allah komo tukang mencit kulit dibawa kunyana hulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana hei ieu kumaha lalakona Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh tas 1000 dalahar tak kumaneh 300 man munding tak dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun pepoharaan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katuteusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah Masya Allah kan inilah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasetna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balago ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapakna bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi wa qala ya bunayya cik Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah ini ra'aitu fil banam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro
coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah, if'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb, pokokna mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju ti tadi pencit ambu-ambu berendanan Gusti ya, banyak kudu pencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil umang patah Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus umang patah. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Faqala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masyaallah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ye bae. Bah, kampak leutik ye bae. Emang jang naon? Tarang abah ye. Maksudna naon sia? Belikeun motor bah. Lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sia ada orang Cisoka mah garoblok. Pohon Cisoka. Sia naonan cak abah. Heh, pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, ieu bah ieu. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nu kadua adina geus mau martil gede bae mak. Awas ya mah ieu. Naon sia naon sia? Naon? Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak karari amat. Sia ieu naonan? Teu bisa naonan. Pokona mah kieu bae geus pokona mah. Kakak dibelikeun kula henteu. Awas. Masyaallah. Imah hareudang imah. Hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi karari bogan sia si pasantren ke modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji. Ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu. Pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang beres kene sakieu mah ye oh nu bener tungtungna oh nu bener boga anak teh masyaallah masyaallah. Nah pasantren ke coba tanya daikeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun tiluk mama marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah
palingnya kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta palingnya sakitu santri salaf bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak engke si anakan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ya di dia tigan mah ya di dia sanusi ya di dia umul barohim mak pinuh ku katauhidan mak mama tugasna ngawinkeun ka ditu na urusan kula masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teuing mah balik deui ka emma mah eta santri paling ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kur bisa tengah hakikat mah bau budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masya Allah segala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugi sanu pangsugihna Allah penta ka nu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta ka nu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuatna saha Gusti Allah penta ka nu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh segala ke Gunung Kawi segala macam-macam minimal minta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah susah Allah minta ke Gusti Allah sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjin ilmuwan menurut kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjin la ilmalak ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeun teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya tita kolam Muhammadun datang ke bab ibtida oh tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh ku urang nu Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam
diondang kunyana sanget inget ke almarhum Abuya Ardani. Emang kumaha gitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani. Kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa. Ceramah nya nama bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikian bae asakanya nama tolol meureunana. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah segala bisa tak di Ardani mah. Di samping eta tamarhaban nukuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh menang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap. Berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ini mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnya ana sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut. Mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana. Amin ya rabbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapi bagus, disisiran, diminyakan. Serahkan ke Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati, pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah Kamina. Begitu datang Kamina di dia Abah teh diinstruksikan ku Gusti Allah kita mincit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikan siap kula dipencit. Masya Allah kan. Nabi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka Abah di mana-mana kula dipencit hiji talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian Abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah neuleuh merenyi abdi. Abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit
tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapak. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mana ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bangun soal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teh nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia teh lain manusia. Dia tolol buat dia mah asalnya Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseulah hari temereun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocor. Aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu. Lah mal mundur aing mah. Kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna, manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak. Datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh. Allah 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 Allah. Beuh. Ngeunaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih. Tiis hate. Allah 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 ya malain. Waalaikumsalam. Ibu ayah di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga balik di Panggang eta Allah Allah Allah. Nah cek iblis assalamualaikum salam ieu hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit. Wah banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teu ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nya nu boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerahan ka ditu. Salaki kula mah nabi. Salaki kula mah nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, sama kiai raradutan apa kos itu. Salah kiai abdi mana abi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi. Percaya angkap ke dipencit teu naon. Masya Allah. Eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki. Lantaran salakina tilokna bohong. Tilokna bohong salakina. Ya Allah, ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki. Balik jam 12 ke atas di mana? Ngariung rada lambat. Acet. Masya Allah, kok mau kifudolim, Masya Allah karim. Nyana mah setengah bajingan sebenarnya. Balik peting ya jangan. Orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah. Rahasia perusahaan teman. Aduh siapa bapak anak bapak rusak.
tak dek percaya kumaha pemajikan kan jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun di bel ieu mah baja ieu mah Pak Kak ieu mah parfum awewe mah gosok nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah-cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka deudeuh jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah maneh teh kuresep haju maneh dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah hula wusto Aqobah hula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillah Allahu Akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun ka hadap teteurah cek Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillah ya Allahu akbar tarik ka luhur kenceng ka handapkeun teuteurah sama sekali teuteurah udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma sak buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu brak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu kenceng jasa ieu kula teu kuat jasa geus sayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah geus pohara tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedeuna anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga
langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang kuring nyaho beta orenganan maca betak cato teu nyaho dongengna tak kuring we nyaho orenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadedeh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita na disebut shalawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da salat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah weh eta mah merepet dur-dur pet atuh pada teh koret aya 3 bagian aya koret merepet aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet aya koret merepet dur-dur pet ai koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pamajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieun itu kan harus merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa dia eta mah boga lauk tembangnya ditenden di handapan anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu horenganan ngabagina teu akur buntut ka imah cenah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajian mah kitu tadi Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang
sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba anu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheu lain haju maraca syahadat pugunya nanaga subuhna kieu teh Allahumma ini bang cak anakna bah emang duha tanah lo ngomong dia atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat aja leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kirasamna di dieu di ditu abuyana bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi ta'ala jadi alhasil salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presiden ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia nah di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah ieu urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah cintana urang ka para ulama cintana urang ka para aulia Allah
kurang dijadikan ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma iftah lana futuhan arifin ya Allah wa surna ya Allah ma'hum yaumal qiyamah bi zumratihim yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut, eueuh angin, eueuh ombak, nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri. Sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae. Jadi ngaranna syariat. Mantak aya wali nu ditegur ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah ambualayah kabeh. Batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem. Aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah maing mah kumaha Allah bae jageuna. Jak Allah paeh aing mah jak Allah henteu pasrah aing mah ka Allah kerebak. Jak Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet. Langsung Jibril ngarupa parahu, malaikat Mikail ngarupa anu ngadayungna. Datang ka wali, ka dieu gegeraan ka dieu. Ah kumaha Allah bae cak. Ya, ieu mah geus lain lawaneun cak malaikat Mikail. Cepat. Hai gerak naik ade, gerak naik di kieu-kieu ge teh ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu. Hai cepat. Tetep bae kumaha Allah bae cak nyeuna. Tetep ieu mah kumaha Allah bae. Teu 3 kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya ka jero. Tunjukkan malaikat Jibril ka Gusti teu daekeun cek malaikat Mikail geus eueuh salah di akhirat ka neraka wali eta disidang ku Gusti Allah. Begitu disidang tetep kudu ka neraka. Di mana letak ka nerakana? Siapan eta kuduna bersyariat. Pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti, ja eueuh naon. Pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu. Jibril ku aing titah ngarupa parahu, Mikail titah ngarupa pendayungna. Haju di awean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae. Bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah. Dan mantak pasrah teh aya bener aya salah. Nu mantak lamun teu ngaji moal bisa. Mal bisa lah menteng ngaji mah tuh. Aing mah kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun. Tolol teh budak. Tolol teh bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian. Tolol bin goblok bin tidak bersyariat dicarekan ku Gusti Allah. Sia teu bisa maca Fatihah kunaon? Abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia.
aya sia didinya pondok pesantren aya haju sia henteu mondok kadinya boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina nah iya Zabaniyah seret bae emang pasrah kumaha Masya Allah salah tak pasrah kos kitu teh tetep kudu syariat urang geus gawin haju teu boga jang masak pemajikanna negor ka salakina ka atuh pan urang gojang masak pasrah ka Gusti cek majikanna pa ieu mah ka lamun pasrah urang paraeh taeh nang Allah hirup nang Allah iya kakak jadi pinter kena ngaji mana ngaji di Cilongok emang bener sih Cilongok baik wen diseret sia pasrahna salah tas sia siapa lain potongan pasrah kudu potongan manggul siapa atuh kudu insyaallah dan mantak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat eta tetep baik mun teu bersyariat salah ditegor baik ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun baik Masya Allah karim sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat bae ku Gusti Allah ge disalametkeun atuh disalametkeun kaya ning aya tawakalna beuki luhur tawakal beuki luhur pan tawakal mah lain sungut di dieu geus eta nyana teh kumaha Allah na teh lain di dieu si wali teh disungut okos aya jelema di pagahan kona cukup saya aya bae cak guruna nya sia nya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae geus magahan ngaji bae nya teh isuk sore tawakal lah ka Gusti Allah tapi di jero hatena mah iraha aing aya nu mere lain tawakal tah kos kitu tah ngetoma teh sungut doang abdi mah pasrah bae magahan ngaji cek nya teh kumaha Allah bae ku Allah diberi alhamdulillah ai henteu atuh kajian tapi di jero hate mah iraha aing aya nu mere tolong teh cenah teh eta kos kitu teh selain disungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna si ada besi aya haji mursyid guru mursyid lain haji mursyid eta mah kudu boga material haji mursyid tah kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat ngeceng bae ka tasawuf naon sebabna memehnya na ancrub ngobrol geus pesimis teh heula moal beres jadi kuduna atuh nya na ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh kumaha nu sabenerna tasawuf teh mun nya terus gaji bakal ojah heueuh ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu tah encan nyaho kumaha prak-prakanana tawakal ngomong doang tawakal hate mah henteu atuh tetep ku Allah ge dicarekan bohong sia tawakal sungut sia mah tawakal teh di jero ieu pasrah sumerah ka Gusti Allah teh teu bisa kusungut mah ku hate bae okos jelema teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut ke dicekna ketika menang musibah kos aya jelema teu percaya aya pangeran teu percaya aing mah aya pangeran di mana aya pangeran teu percaya diajaklah naik kapal kebeneran kapal teh oleng ku angin kabehan zikir ka Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu Islam la ilaha illallah kabeh nu Kristen kitu kene nya teh nu Kristen ge Tritunggal kitu amat zikir jore amat mah Tritunggal aduh haleluya teu bagus tebak zikir kos kitu dan lain-lain sebagainya tigali jelema nu teu percaya ka pangeran teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna tetep mun tayangnya na ka nu maha gaib ya nu maha gaib
ya nu maha gaib tulungan abdi. Mulai percaya berarti aya nu maha gaib. Ngan teu bisa jebutkeun Allah doang. Lantaran nya can pernah ngobrol jeung ahli Allah. Jadi ketika goyang, nu ieu mah kepercayaanna haleluya. Nu ieu mah percayana ka si Gota Gawatuma. Naon eta? Sia tama tuma sarua bae. Nah, nu ieu ka Allah. Terus masing-masing. Tinggal lu teu percaya ka pangeran. Ketika oleng mah nu maha gaib tulungan abdi, nu maha gaib tulungan abdi. Itu percaya berarti aya nu maha gaib, tinggal diteruskeun deui nu maha gaib saha? Saha si aya nu maha gaib? Nya Allah atuh. Heueuh boa. Jadi ketika darurat nya nyahoeun aya nu maha gaib. Coba ge nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat bang ulah tamah dahsyat teuing di jero naon di luhur kapal atau di laut. Ieu mah dibere hese bae perusahaanna ambruk. Nah naon ambruk bos warung sagala ambruk teu bogana naon. Sulit dahar ge nu menta nu mere. Mun nya menta nu mere. Nya gaduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna. Jadi jatatanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib jeung teh kadengen ku nu sok ibadah ka Allah isya nu maha gaib sa teu nyaho ngaranna pokona nu maha gaib pokona teh mah nu nyieun aing nu nyieun naon deui nyieun langit bumi nu nyieun naon deui pokona nu nyieun kabeh ge nyana nu maha gaib saya ta Allah tuh buat teuing eta cak cenah can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi nyaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tuh ku ngaji mah nya dek sakarat emang kafir kumaha dek sakarat tetep mun tayangkeun nu maha gaib cenah ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyahoeun saha nu gaib tetep bae cilaka teu itu lain kana tuh patarokah jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar ka laut padahal bisa ngojay tapi patarokah hanya ninggalkeun ngojay pala dia tafil azar teu wajib diat lantaran sarua jeung bunuh diri. Urang bisa nangkis aya jelema ka urang ngangsongkeun belati kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah ya pencaci karet sapotong mah bisa lah tapi jangan geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae cenah aing mah dek dibunuh ge sabodo bae ya eta jelema bakal ka neraka lawan tetep bae nyana kitu naon ngaranna ngajotos lawan jak bisa dua rupa bisa ka dieu bisa ka dieu nu kumaha tuh ayo tak urang lawan terus bae ku kumaha ngalawan geus teu bisa teu daya teu upaya kakarak di alam ku Gusti Allah di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa ieu lamun urang cicing bae dicarekan lawan tuh fi narin yunkinul khalasu min atawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu zae dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamakasa pihak cicing bae di jero seuneu na ieu lah fafidiyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaul cek sakaul wajib cek sakaul mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri cek sakaul mah tetep wajib diat ai dina masalah seuneu mah lantaran seuneu lebih dahsyat dibandingkeun jeung cai. Cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu nu mantak mun dina seuneu mah tetep wajib diat tapi lamun dina cai mah na ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu jadi aya per
perbedaan antara sene jeung cai. Wala qisas fi surataini teu kudu wajib qisas dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling-paling diat. Wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen aya hartina aya perbedaan seuneu jeung cai. Tinggal kumaha upaya jeung henteu bae. Walau amsakahu faqatalahu fal qisasu 'alal qatili samasalah. Walau hafara biran faraddahu bi agharu fal qisasu 'alal qatil. Dua masalah. Walau alqahum min syahikin badalagahu agharu faqadahu fal qisasu 'alal qadi. Tilu masalah. Mereka hiji walau amsakahu faqatalahu agharu fal qisasu 'alal qatili faqat. Zaid ditahan Guki Umar, diceklan Guki Umar. Jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid, diceklan bae geus ku Ki Zaid, ku Ki Umar teh Ki Zaid teh jol bae Ki Bakar. Jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar, diceklan. Teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar. Ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk bae jeger bae pae. Jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang, kunaon jol Ki Umar ditusuk. Jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar. Ki Umar mah ngan sakadar nyekelan doang. Ta eta anu kena mana anu kena kisos? Apakah nu nyekelan? Apakah Ki Umar Ki Bakar? Nah ieu nu mana ieu? Nu mana kira-kira tah mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab. Tuh saya nyeklan cenah. Ki Umar jeklan Ki Zaid teu puguh teu karo Ki Bakar datang tusuk paeh Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar. Ta ieu nu kudu wajib kisos mana? Ieu masalahna. Walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid faqatalahu agharu ay prak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar fal qisasu 'alal qatili faqat. Maka wajib kisos, wajib balas pati terhadap ka Ki Bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu. Kecuali memang tatadina aya kerjasama. Lamun aya kerjasama mah Bakar sia nu ngabunuh aing nu nyekelan duanana tah mah. Ieu mah henteu. Ki Umar nyekelan Ki Zaid, jol Ki Bakar, bunuh ku Ki Bakar. Nu ngabunuh nu wajib dibales pati. Ki Umar mah teu kudu. Tuh kitu hiji. Haparabiron baradahu biha agharu. Ki Umar nyen sumur, Ki Umar nyen sumur. Nyen sumur aya meureun bangsa 12 meter mah jero. 12 meter nyen sumur bet. Ai prak jol Ki Zaid barang geus kitu neueus sumur Ki Zaid teh kadinya jero amat di tukang aya Ki Bakar dijorogkeun ku Ki Bakar jeblus ka jero. Nu nyieun sumurna Ki Umar tapi nu ngajongklokeun ka sumur mah Ki Bakar. Ta ieu nu mana ieu nu wajib kisos. Fal qisasu 'alal muradi. Kisos wajib bales pati ka Ki Bakar nu ngajorogkeun. Atuh Ki Umar mah sapira nyieun sumur. Atuh urusan tah mah kos kitu mah sapira nyieun sumur. Ta eta teh siga ada tah model galian pasir. Di Bitung ngagali pasir teu maksudna ngabunuh jelema, ngagali pasir be terus jae lempang di luhur galian pasir. Ai prakna dijorogkeun ku Ki Bakar, gejebur kadinya atuh Ki Bakar nu nyieun galian pasir mah eueuh sangkut pautna. Komo lamun ngagejeburkeun maneh mah.
atau pesangkut paut tak Ki Zaid lempang kadinya didelegeun bae kunyana cai teh ai brek teh ngaloncat kadinya brus pae tak eta anu ngagali pasir mah eueuh sangkut paut nah tuh sapira ngagali pasir teh mah urusanna bisnis ai Ki Zaid bisa bae lantaran nyana frustasi cintana ditolak atuh bunuh diri kadinya kelem geus urusan jeung Ki Umar mah kitu nya walau alqahu min syaikin Ki Zaid walau alqahu min syaikin Ki Zaid dijorokeun ku Ki Umar ti luhur puncak aya gunung leutik atawa cek urang kulon mah pasir mah gunung leutik ai gunung mah kakana pasir beda teh bahasa teh mun bahasa tuh di pasir teh berarti hunyur aya hunyur aya pasir aya gunung aya betik aya betok lain deh ya teh setik betik mah rada leutik betok rada gede aya nengtet aya nongtot beda eta beda setik nengtet leutik aya nongtot rada gede setik eta bahasa Sunda mah kos kitu teh coba Melayu nengtet jeung nongtot naon coba yo Malaya lah Malaya Balayu urang mah Sunda mah nengtet leutik saeutik nongtot rada gede nah model ayeuna budak lehoan budak nengtet saeutik tah berarti lehona kakar noran tapi lamun geus jual nongtot tuh tah ayeuna Malayu naon Malayu nengtet jeung nongtot ayo atau nongol bae nongolnya baru dikit nongol bae nongolnya udah banyak nongol ayo udah nengtet nongtot beda ngantek moal bisa ngalawan Sunda aduh ayo kos gituan aya hunyur aya pasir aya gunung hunyur leutik pasir luhureun hunyur gunung luhureun deui gitu teteh ya lamun di Malayu mah gunung kecil gunung sedang gunung gede ilu urang mah lain geus nya gunung-gunung bae hunyur leutik ngahunyur doang tah nah pasir enggak ada luhur setik tibatan hunyur wari gunung ya gunung lah Ki Zaid kuari dibalangkeun ku Ki Umar di luhur pasir atawa di luhur gunung nu kahandapna ge embel ieu kahandapna ge sawah kahandapna ge aya empang mun dibalangkeun ka dinya kira-kira bakal nah lah moal kukumaha sapira ka embel Malayu naon embel ya tulis empuk banyak empuk mah tape empuk embel aduh sepuh gue dah, mantek aing embung ya bahasa Melayu, kurang. Embel, tapi orang ngeunah bahasa Sunda mah embel, ai embel teh ya, anu bisa dicokotaina pake nyeun mamanukan, eta embel, ngaranna. Jadi henteu teuas, embel. Ai bieu jasa mah nu kos kitu ngaranna, eta mah leutak, ari rada teuas ngaranna embel. Hese, aing mah mentak di Jakarta teu betah ge pindah ka nu lembur. Kurang bahasa pugu Malayu malah. Tah Ki Zaid dibalangkeun ti luhur gunung eta ti gunung santri ti luhur. Kahandapna embel misalna atawa empang bakal moal kukumaha lah paling ge bundas ai ukuran paeh mah ceuk syariat mah moal. Jol Ki Bakar isaha ieu ngapung. Langsung bae kebeneran. Nyana keur mawa pedang datang Ki Zaid ti luhur dipapageun ku pedang juanger be pae ieu anu kena kisos adalah ngabunuh bal kisosu alal qadi faqat masyaallah geus kulantaran urusanna kisos balas pati bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngabunuh Ki Zaid bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngajongklokeun ka sumur atuh bunuh deui
Kibakar anu tadi mapakeun make pedang atuh bunuh deui. Adapun nu nyekelan Ki Umar teh nu nyieun sumur teh nu malangkeun ti luhur pasir teh eueuh masalah tama kos kitu mah. walau alqahu fi ma'in mugrik fal taqatahu wal taqamahu hutun. Nah ieu kumaha yeun ke coba jelema dibalangkeun ka laut iprak paehna di gege lauk. wallahu a'lam bishawab.